Action. Selamat berjumpa lagi sama channel Wabah. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and comment, share. Tolong dukung terus teman-teman channel Wabah biar semakin maju, semakin berkembang, agar kami terus berkarya. mantap. Mantap bro. Covid kemana woi? Janganlah sampul ku aing. Aing aya pesanan ya. Yang alat kecantikan bagong aing. Coba pisan ya bawa pesanan teh teh. 30 kintal. Kohidna eueuh jeung si kanceng. Budak aing mudah-mudahan kan ini teh sampul ku aing. Makanya kohid euy. Bukan aya kabeh dia. Tuh, aing gua dirusuh ieu euy. Pagawe areueuh ari geus butuh teh ieu. Nah itu aya sepeda saya euy. Beneran aing geumpang ieu lah. Kemauan naon. Pake ku aing. Pas sepeda kohid gitu itu euy. Tuh, butuh teman sudah sepeda si kohid euy. Pake ku aing lah. Jadi nyangan jelmana ku aing kabeh mana sih nya? Kurang geus narekan mana mah kaldu. Ya, cuman kudu diberesan. Kurang mah moal kardu satu ieu meni segala dibawa aing ngarare seuleungan di dia. Juragan mah kurang mah Bawa di dia ge bae lah. heuh kana karung ieu mah nunggu kami di Cibereceh heran ngumpul tengah kita dibawa naon semua butut ieu ayo pikir we. Jauh kene teh hit kebona ieu. Kita diharap kebon juragan mah urang kan tidak ngasampe coba teh dibere duit bere nginum ngumpul ieu aing ngasampe usaha coba Korea urang mah aing sare we yuk ayo lah geun angkat we sampe mah sugana juragan yang sorangan antep aing geus sampe aing teh dibawa ieu nginum ngumpul uduna eueuh sanaon eueuh gak buru ieu aing tah nginum. Di juragan kemana aing ngirim dia kieu ya orang bawa segala rupa ieu cai mau pakai karung kardus tapi ieu mah maneh mah cai karung kardus enak ke juragan yuk jangan kemana dah kena geus kaharep init meureun teu heula maneh mah ya si kohid teh. Kita nggak sampai ke Arlin, tabrak ku aing geura. Cetek. Tabrak aing. Aduh. Aing. Ya wah, Agni. Maaf. Oh. Wah, dia si kohid bener cetek. Kita ngalah sampul saya teh karuin jalan-jalan. Barang dahar saya teh. Sok buru hayu ngalah sampul. oh bohong Saya tinggal lerki itu. Bisa digawe teh kumaha anak gua aing teh. makan ieu nabrak ngesek sepeda teh tarik-tarik teuing Aing ada kuan di titik tadi lila. dah sudah urang make kardus Tidak kuan soalna lu butuhan sampul ayo ayeuna. nyatulah kula Sok dah buru didaguan ku dia tuh. jalan 10 menit ke apa anak buang asal Sok buru. Ayo hit. Ayo. Aing ada kuan lihat itu tadi.
Yung nih keren-keren. Sok lah nih. Wah, mau ditabrak di kuenya. Ayo mah mungkin tabrak deui. Sok heula juragan. Sok lah, bro. Bayaran sabar aja galak juragan. Bayarannya jangan bayaran. Santai gratis juragan mana dibereng minum mulu jeung jamu. Wah, ngobrol terus. Kayak itu terus. Gawe yo, eno kudu bagawe. Lu mah. Kudu aya bukti. Tuh, itu tuh. Duh. Sok kebun sabun be ditu. Lah mana? Ih, semana teh apa kebun aing. Hei. Ya, karung ngalangan aing ya. Ya, juragan. Kepo. Gila, encan sama ni gawe teh. Sama gitu. Aing ke belakang. Tuh, aing ke belakang. Gua kete juragan apa? Cuman kunaon atuh juragan. Kuring ayo. Aing mah. Turungan. Geula ieu lagi acan juragan. Turungan aing sedang kada duluan sepeda sih mah. Geuna atep lah juragan mah. Ngeri ya kebut. Ya sama. Kan duluan sepeda ya aing teh turungan juragan anak sih mah. Aing sekadudungan. Jangan campur aing kada rumpuk. Boleh. Tadi cenah cetek kelas sampul lah. Aruin tepung sok kudu ngasuk mana duaan. Wani dia duit na juragan nih, da kudu meuli ka ditu teh. Ya mah duit we. Aing mah teu boga duit. Duit katinggalieun kayak di ditu dong, bawa heula sampun ke. Nyatu yuk. Bedakeun di juragan gitu. Dung. Daguan di dia lah. Aing sampai kudu bilang balik wae. Kamana hidana sampurna ieu? Juragan awak nu batur mah hese jauh lah. Itulah. Kan aja ya. Ada yang penting mah sampe we. Di batur as nu juragan pageun. Bisa ditu. Tah nu ieu sampai juragan batur mah hese aing nganana ge aing. Geus anjing meuli rokok. Katanya hit ya. Teu boga duit mana sarua teu boga duit. Geus ditipu nu juragan we. Mau apalin ieu nya juragan lagi. Mah sampe ieu hayu batur. Ayo tuh. Sok. Dah, iya sok. Aduh. Naon? Berit gana ieu mah. Aing mah kumaha tuh ieu juragan. Sok mawa deui tuh nu sejen. Geus lah sakieu ge cukup bahan juragan mah. Bal batur mah duit dengan saeutik yuk bawa ya. Ayo. Lah talian heula tanggung arek mah. Jangan aku tanggungan anak. Aya ge urang geus nyiapkeun. Kawin ayo wah. Ya, tenang. Siapa tuh buru? Oh, iyalah orang memang tanggung. Yuk. Berat sih, oh ya sampul juragan. Berat, Juragan yo. Aing kemana tuh juragan? Alah, jelas juragan teh mah. Duh. Pokok cenah nah yang sampul. Gua atuh ieu aing ngarekan wae. Juragan. Juragannya aing petot bang juragan. Tulung ieu. Aing mah kunaon hit eta pikait karena kacau. Aduh. Ih, sebulan kayak kucuri ke aing mah teu apa. Ya wes bener kan. Aing mah. Ini beratnya ande ieu mas. Ieu tuh. Yuk juragan geus nungguan tuh. Ieu itu juragan anak kalah ka mana aing berat ieu mah ieu. Aing alun teu murah. Tah, kohit ku aing daguan lapisan. Beras juragan mawana berat. Orang daguannya dia, orang dengan mobil tuh. Sok atuh. Si jalan. Ya kan aing. Sepeda Berat sih juragan. Ya. Enggak daguan dong. Juragan teh asal lilahid euy.
Bukan lila aing geus kesel di dieu geus ararate lah aing hayang minum hayang mandi ieu. Sarua pan urang geus garate. Tuh yang motor nu saha teh? Bawa wae injeum lah. Iya tuh. Juk bawa geura motor, urang nu manggul ieu na. Sok urang tungguan di dieu. Ada motorna. Sok. Aing harudang kieu aing mah. Geus capek coba. Juragan dieu lah teuing sia. Nu mau motor sarua lebeng deh menlalila pisan aing mah. Kemana tuh juragan teh nu neang teh? Dilala teuing. Dilala teuing atuh. Aing geus kesel nuang. Ayo guru. Gelah lah aing udah motor di risuh aing kumaha aing nyekelanana ieu. Sok we naik da juragan lila. Udah lah kumaha aing nyekelanana ieu. Motor batur kita. Ada kawan udah pada kawan teh. Ayo musuhan wae aing deh. Ayo udah kumaha sih teh. Ayo itu aduh. Ya aing kejepit. Aing itu. Ya aing wae anak wae. Oh si kancing dia dulu lagi jangan dia. Jalma teh. Aing meniti guling kieu anjing kada-kada. Kagegehean kitu sok buru ini teh di dapur mobil. Aduh, Sok buru. cilaka kieu Lah pisan sih mah. Wah sok buru. Ini. Urang kan carekan wae ya. Kewas lah. Enggak bisa naik. Gua juragan bisa naik aing. Bro, juragan mesti carekan wae tuh. Ayo pisan. Gerak lo. Yo, wah yo. Yang lagi ayo ke bawah yo. Hei. Sabeurap pisan motor teh hit. Teuing ya mau kada ge mau sampe. Duh, sabeurap pisan teh. Astagfirullahaladzim, eta juragan ti kait ieu. Aduh, Eta turun tuh karunya. turun. Eta mah juragan aing geus pirat ki manggo. Ari mana ngalian juragan? Apa